teh ulin we lah nya enak mah daripada di imah haresel. Ayo urang ngobrol itulah sekalian we ngamusik di nya teh ngarina lah. Wis, enak di nongkrong di dieu euy. Hah, ulah sedih wae diuk, ulah sedih wae. Tenang, hirup mah. Lain wan, urang adek nanya euy. Kumaha ari cari-cari nembak si cinta teh cek mana ngomong cinta jadi henteu. Eta euy urang teh ditolak. Tolak. Jadi kieu urang teh alus teuing cek manehna mah. Jadi ya, alus. Anu kieu alus. Tengah-tengah cantik nyebut alus ke hideung. Bener ari nyari teh maneh teh alus si cinta mah da si cinta mah kan kieu mah tak ka dieu ye si cinta mah tinggal itu. Moal ka maneh ge moal. Ah, maneh mah kalang ngaledek wae ka urang teh euy, padahal mah bantuan urang teh atuh euy. Lain aing ngawan kabayang. Lamun maneh jadi eta jeung si cinta pas peuting beun amana salaki aing, salaki aingnya euy. Hei, ieu ngabeleg-beg gua lain beun. Wah, maneh ngaledek eta urang teh. Kenyataan. Oh, waas, koek. Koek. Orang balik angeuna ngaledek mah euy. Mana? Oh, bener Pak RT tuh nya. Wah, bodas bener Pak RT. Wah, bener euy mun kitu mah. Mana erek tadi bodasan wan menghideung gitu jadi payung. Kasep Pak RT mah euy. Sugana sih. Daekeun. Urang tanyakeun lah wang meuli di mana tah. Bener euy Pak RT. Pak RT. Ari sedap. Bener tuh urang ge nya. Kumaha Aya anu perlu dibantos ku priberos ya. San bari bot. Benten namanya. Di benten Pak RT geuningan. Sakitu arah licin gitu. RT bersih. Kasep bersih bodas. Tuh, padahal Pak RT didamel ka mana wae kapan? Abi ati teh kukuringan papanasan ngabantosan warga di dieu. Kan biasa perawatan. Tapi bodas teuing nya. Wan, kumaha ta Pak RT tah kasihanana. Gampil. Terkesimanya. Ben-benan Pak RT aduh. RT kinclong. Bikin foyo. Oh iya, abi teh kos Pak RT bodas. Awas kue donat. Ku abi panginten ke diwatosan. Inti nama abis dirkene pada mahan. Ka dilanjutin lah nya. Mun siap. Kali ulah hilap RT. Ginclong. Ayo, mana sadeana nya? Kade donatna Pak RT. Donat. Anggan pandiu juga nama euy. Jeng, tadi jeng. Ya euy geulis jeng. Siapa kamu mending ngareureuan. Hah? Neng. Aduh. Dari mana mau kemana Neng teh? Wih tiba Pak RT, Kang. Neng uang palih ditu carikeun Neng yuk. Oh, mangga. Mana ya suara? Ngambilnya begini. Urang heula. Itu kan aja ketawa. Apa langsung? Neng, ari Neng teh nami teh sasaha? Mary, Kang. Erna 2. Erna 2 tah. Mary. Mary, Kang. MERRI. Erna 2. Mary. Itu adalah separuh akrab ya Kang. Teh libat akan lah sebat we. Saya artina Mary. Tahu dong. Mana nya artina? Tahu. Sok-sokan wae Mary membuat aku rindu. Bisa wae. Si Akang mah bisa wae. Ya iyalah lah. Ari bumi Neng di mana Neng? Ame akan kerang. Nya ditinggalkan atuh Akang, kira ku di babah wadah beurang. Oh, kalau begitu mah Neng di bang itu mah kan di Akang. Ngomong Akang, itu babaturanana nu sahiji deui ngalamun wae. Gara-gara hidung. Ya ampun Akang, ulah sok sedih, udah bisa dirobah. Hah? Apa? Nu penting hati bersih. Oh,
Wah, bersih. Eta hideung mana bisa dirobat sanawan. Gitu. Tong sedih anu naon euy. Tong sedih. Neng euy nyanak barang ica leuwih neng. Produk jang ngabodaskeun. Iya, Neng. Neng mah raos ngerios gitu. Terus bodas, terus bokai, terus bersih, terus bihun, terus kapas. Ari akang perawatan aja awis Neng mah. Cek saha akang abi perawatan mahal ieu mah murah. Abi mah kun ngangge hembody hungkul. Ah biraku Neng. Hambody tiasa janten putih. Hambody. Bicara yang bener. Hembody. Sekali deh. Hembody. Salah euy maneh mah. Lain handbody. Hand kenal jelas make handbody. Eta teh matak jadi bodas teh handbody dibalur. Nya maksud orang eta lah. Bisa tuh Kang, kebenaran abi mawas. Sugan we cocok keur akang. Nah, eta icaran eta anak itu kumaha? Mun atuh Kang, kapanan Pak RT oge ngagaleunhan teh ti abi. Wah, pantesan Pak RT tadi jadi bodas. Karena teh bisa sari. Neng, ari kanggo jarawat, cieu aya teu aya Neng, ja kanggo jarawat. Oh aya Kang, kang jerawat oge. Tah, kitu mah nya paingan kita mah tos nak sareng Neng sok emut ka Neng, jadi akang sok jerawatan gitu Neng tah. Aya akang, kang jerawat oge, kang jerawat batu. Krikil aya, pokona mah sagala aya. Oh tanya, ari akang mau upami emut ka istri sok langsung jerawatan kalaluar harideung. Nuhun Kang, pokona mah teh tadi angge makarisa teh acan bobor. Dieuskeunana kana aya jerawatan Kang. Oh gitu Neng, sabaraha tah hargana nu kitu Neng obat jerawat? Pami harga jerawat 55.000 akang, pami handbody-na 75.000. Oh, wah mahal sakitu mah Neng. Murah atuh Kang, pami di toko obat mah sok nu ka 100.000. Oh, 100.000. Yos Neng, 100.000 oge Neng. Yang penting aya bonusna ka Neng, nomor HP. Jangankan nomor HP akang, nomor sepatu, nomor rumah oge dipasihan. Cip Neng ai kitu mah janten lah obat jerawat anu akang yeuh. Di WA ulah di dia para rubuh mending. Mangga akang, abi mah ngiring wae ka mana wae oge. Ya ayo ah. Kitu dia mah. Mangga. Mati payen atuh Neng. Neng, abi mah kulit teh tos bodas. Muka teh jerawatan abi mah ieu teh. Nya lah Jen, percaya orang ka maneh mah. Tapi saya tetap terpercaya diri, kusabab saya teh buka kumis. Teh mari. Manawi aya obat na kaum abi. Aya atuh Kang. Iya mah obat anu paling mujarab. Bisa numbuhin jenggot, kumis, dan bulu-bulu lainnya. Bulu-bulu. Tapi lah resep teh Neng jatuh. Soalnya abi ka Pungkur teh pernah ngomong eta teh jadi keriting sadayana Neng. Yeuh Kang, anu atos-atos. Iya mah reres Neng ganteng Neng, poin pasti abi yeuh. Sabaraha hargana eta Neng? Pami nu eta mah hargina teh 65.000. Tah eta mah tiasa diange 10 kalieun. Dugi ka buluna jabring. Wah, asli. Jabrig. Wah, jabrignya teh. Oke lah Neng, abi pesen tapi bonusna hoyong kawas Mang Jadi. Nya Kang mangga. Kaleresan abi ge nyanak minyak wangi Kang. Iya mah Kang, minyak wangi teh sengit pisan, bikin kelap-kelap. Manya Neng. Tah ieu Kang. Parsina seungit ieu cing ningal. Wah, seungit bener. Rek nyu maneh? Ngajaran. Mantep kan? Kelepok-kelepok teras aja mah. Seungitnya. Seungit pas mahal bareng mah ieu. Tah ieu Kang yang akang, anu Kang yang memutihkan. Ieu Kang yang akang jerawat. Ieu Kang yang akang penumbuh bulu. Hoi. Pasti malah jerawatan. Bulu. Iya. Glowing mah glowing. Oh, iya bulu pasti lebet. Malah kawas nu tadi dengan HP lebet buluna ieu. Ah, iya pasti bersih kulitna Nengnya. Nganggo ieu mah yakin Neng mah malah pasti bersih malah jerawat deui.
Urang ge teh bakal bodas, bener ieu. Bodas. Loba anu hayangeun. Hayo we dicarapengan anggur mah engal artosan abdi kebujang-hujan. Ayo, Candi duitan. Ya, neng ya. Atuh hiji-hiji ge heula. Bakal aing sumanget urang mah. Ya neng, atosna nu akang. Iya, akang. Ya angsuna mah mangga cenah. Hatur nuhun Kang. Nuhun atuh akang-akang sing janten lanong. Abi bade uwi ka bujang hujan. Mangga Mangga tuh neng ari kitu mah itu tiasa ditahan mangga kampinya. Udah dijajapkeun. Teu kedah akang-akang mah ngarepotkeun. Wios atuh neng. Mangga atuh Kang kasadayana. Mangga neng. Hatur nuhun neng nya. Sami-sami. Udah, di urang teh balik kalanya. Jung, ajaran. Geus teu kuat ngajaran obat. Sugan we bersih. Gitu kulit teh. Ngarah teu ditapi lainnya. Kasih cinta. Oh benar. Wah, saya macok lah. Sugan berbulu kabeh. Oh, sugan macok. Benar, singa hasil kabeh. Ayo. Doakeun nya. Siap. Ayeuna mah diajaran ieu buat cara buat sugan we bersih. Glowing. Ajaran lah ayeuna mah. Ratu teh. Naon ya? Aduh, atuh. Ada ratu. Naon ieu mah atuh kieu. Atuh. Ada hideung. Aduh, kumaha ye? Hideung kieu beut aya jadi hideung. Leuh. Ya banget urang jadi kieu. Banget urang jadi kieu kalau kabeh. Aing ketipu euy.